matak jelema nu ngaragrageun darajat batur tenang Pak, moal matak ragrag darajat jelema dipurageun darajat, hakikatna jelema anu deuk ngaragrageun darajat nu bakal muragna demi Allah tah. Sakuatan naga degerek ngaragrageun darajat batur kada si eta nu muragna. Matakeun da takdir mah geus boga sewangan. Silih dua sinir. Ai sinir masih siniran. Mun sim kuring ngaroko Marlboro Black dibere jarum daun sampe make saos daripada henteu nyawios. Kurumuy cek tukang son aya ucing dina rantang cing alungan kuring sabatang. Cek pakades teh soloyong kapal udara ngaroko hoyong tukang son mah ngagaleuh tara. Di dia aya budak parawan teu peuting nyaring teu beurang marojeng jasa patu butut leso talina neng ulah camrutkeun bae cep ustad gantina. Sisiniran. Silib sinir tilu siloka mah silo lamun teu dibuka kolot baheula lamun tanur osok nyimpen duwegan sopak handap sopak luhur congcotan ku gula beureum gara sok baca naon eta eusina duwegan artina duwegan teh daweg jadi duwegan daweg ai daweg teh kuat kokoh istiqomah ceuk bahasa agama hayang istiqomah sopak handap sopak luhur congcotan ku gula beureum kareueut Pak ta ieu teh nu hadir di dieu teh ieu teh duwegan artina istiqomah teu bubar teu balik istiqomah maka bakal kareueut amis engke di alam akhirat sabab wani nungguan kuring nya teuing jeung nu balik heukeun bae beda tunuhkeun duwegan teh daweg istiqomah pengertian kolot nah agama disumputkeun kitu apan zaman Jepang jeung Belanda yen urang teh pernah dijajah ku saha ku Jepang jeung Belanda 360 tahun Jepang 3,5 tahun maka dek nyebarkeun Islam teh rada bangga jeung rada hese masjid teu meunang diungahan dihalangan Pak saha wae nu ka masjid dibedil harita keneh tapi hebatna bangsa urang masjid pinuh teu keung ku senjata merdeka ayeuna geus nu ngahalangan eueuh tapi naha masjid kosong. Nah ari baheula masjid dihalangan ku Jepang masjid dihalangan ku Belanda masjid pinuh ngawelet nyawa ditanonkeun ka pangeran nah ari ayeuna masjid eueuh nu ngajaba tak pinaha masjid kosong berarti poe ayeuna urang dijajah lain ku Jepang lain ku Belanda tapi poe ayeuna dijajah ku kedulna awak sorangan matak musuh nu paling nyata lain batur lain durul lain tatangga lain baraya tapi musuh nu sanyana tah awak sorangan. Ieu ge pangaosan kieu ieu teh da karek kembang pangaosan teh karek kembang can jadi buah di mana buahna engke we bubar ti dieu mun kasalaki jadi alus kadulur jadi akur jeung tatangga tarasulaya kasahandapeun nyaah kasaluhureun hormat bakal kabita batur kanu tara ceuk anu tara pangaosan kabita kuno osok nah aya robah dina sekep hirupna. Lamun urang pengajian mineng tapi kasalaki goreng wae kadulur teu akur wae jeung tatangga burger wae kumaha ceuk itu mending we urang tara ngaji ge tara pasea tah matak berat anu osok pangaosan teh pang berat-beratna di lingkungan ieu saha kuring jeung pun lanceuk nah apan kuring sok ceramah ngaran-ngaran penceramah eueuh amalna leungit barokahna har teu nganggap ibu nu gede dosa teu nganggap bapak nu gede dosa tah nu badag dosa kuring ngomong tahajud popolotot ka batur tahajud yu toong ka Cimaung ngomong tahajud molor ibu komo nerangkeun sedekah mah era innamal shadaqatu lil fuqara sarodaqoh yen sedekah teh mah rezeki nu geus aya dua ngulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah batur kapangaruhan masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan geratanya awak kuring nu ngomongkeun sedekah peuting ieu ge kuring lain sedekah tapi ngajamret ladang sedekah nya da meureun engke ge bakal ge meureun bubar teh bakal ngudag kana mobil Ustad ieu cenah sedekahna heueuh deuk ditampa oh nya da butuh atuh padahal mah kuring datang ka dieu teh 3 pahala teh pahala naon hiji kuring bawa mobil make bensin berarti pahala sodakoh 2 ieu teh nu diterangkeun teh secara teu langsung agama ilmu berarti kuring teh sodakoh ilmu 3 silaturahmi nu teu wawuh jadi wawuh nu teu apal jadi apal ulah ukur lalaju dina YouTube kitu lin tuh 3 pahala teh sodakoh harta ku bensin mobilna sodakoh ilmu ku ceramahna sodakoh silaturahmi ku datangna 3 pahala ngan bakal beak anu 3 lamun diburuhan bere ku pakades teh dibere duit tah lamun ku kuring ditarima eta duit nu 3 leungit ngan duit meunang
tinggal tanya karena awak kuring eta kitu bebengok ustad dek milih duit milih pahala jawabanana punten we sementawis mah artos we heula jadi kumaha tuh bab pahala engke nyeun deui tuh berarti urang mah secara teu langsung hubu dunya teh entong ditunjukkeun ka batur awak urang ge di dinya tempatna